Seueur nu naroskeun aya naon atuh cenah dina kaping 7 Desember teh. Tah dina kaping 7 Desember 2025 ieu mah husnudon we, mudah-mudahan dina kaping 7 Desember teh ngengengkeun kabingah anu gaduh pamaksadan tos lami kitu tah tos pleng waktos. Mudah-mudahan sing diparengkeun dina kaping 7 Desember anu ayeuna nuju diperjuangkeun naon bae perkara can berhasil wae tah, mudah-mudahan dina kaping 7 Desember sing diberhasilkeun kitu tah. Dina kaping 7 Desember 2025 gitu. Panginten atuh ieu panginten. Abi kunaon pangna ayeuna di papayan, malahan ayeuna kan mun saukur 2 dinten deui nya. 2 dinten teh sareng ayeuna ka kaping 7 Desember teh. Gaduh pamaksadan sami, mudah-mudahan masing diberhasilkeun. Ke panginten aba-aba insyaallah bakal aya aba-aba naon dina kaping 7 Desember teh atuh. Tah gitu. Hatur nuhun, mudah-mudahan sing aya dina kasalamatan, aya dina kasehatan, aya dina kaberkahan. Hasil setiap tujuan naon bae perkara anu sae mungguh Allah sakitu. Hatur nuhun.